Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa betepang dangu deui tiasa sesarengan di suksana sepung di Jemantara ngelangkungan channel siswa bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Peloy karya Carsun Bakekok dina bagian anu ka 163. Mudah-mudahan koyana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglibur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekolahna di sekolahna naon sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandara ramang dina dinten ayeuna nuhun pisan nu pameda mangma eta pisan anu diharepkeun siang cenah mungkinanya. Atuh kitu nas pada teh nyangkolong tingkana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Angrum, geus entong baeud kitu. Lamun baeud kitu teh wing teh dihayang nyium euy. Soalna maneh lamun seg amak teh asa beuki geulis aduh. Ang Peloy teh naonan ah. Cek deui Angrum harita bari rada ngepeskeun leungeun si Peloy anu nyalodor harita nyekel kana leungeunna. Si Peloy lain amak tapi kalah nyengir harita teh. Resep jika teh kana ngaheureuyan deui Angrum anu beuki dieu teh beuki katingalina geulis wae kitu cek si Peloy. Andini harita imut ngagalenyu ningali sikep deui Angrum anu kawas kitu teh. Teh. Nah Andini ah meuni sok sarwana. Cek deui Angrum harita bareubeu. Beureum beungeutna dir ibarat terbus keuyeub anu memang digodog sakitu lilana. Deui Angrum tungkul harita si Peloy harita neuteup bari imut ngagalenyu. Tara-tara cek deui Angrum si Peloy siga anu mesra kitu atawa romantis cek ka manehna. Angrum. Sabenerna wing teh hampura. Sabab memang ditu mah karasana teh sasakedeung. Nah, ari geus nepi ka dieu make jeung tilu poe sagala teu ngarti pan uing kitu teh. Sakedeung kumaha Kang? Angrup nemen geus sababaraha kali pindah. Antosan akang teh meuni teu muncul-muncul teh jebul deui. Ih, meuni kakeseleun naon teh. Cek deui Angrum harita bari tetep jebi. Mancungkeun bibirna ka hareup lantaran amek ka si Peloy anu cek manehna asa nyiksa. Tapi hampura uing teh teu ngaja uing teh. Sabenerna uing teh di ditu menang masalah euy. Deui Angrum neutup. Memang masalah naon gitu Kang? Masalah nama loba warga manusia anu ditahan ku barangsa jin. Nah aku mendingan bisa Kang. Nya bisa. Eta jalma teh sabenerna mah teu tuah teu dosa euy. Terus ngan pedah eta jalma teh diwadalkeun ku jalma-jalma anu hayang ngarap kana kadunyaan. Di antarana aya indungna, aya anakna, aya dulurna, aya pagawena jeung jalma nu lain-lainna. Cek si Peloy harita. Atuh meuni lainna meuni loba teuing. Emang loba atuh nu lain-lainna. Cek si Peloy harita nemalan. Terus ayeuna kumaha Kang? Ayeuna teh ku akang geus dibebaskeun. Tur ayeuna kumanehanana geus dianteurkeun ka alam manusia ngandu ka urang mana nama kitu. Dangke ge meureun kadenge geunjleung meureun. Deui Angrum harita ungut-ungutan ngarti kana naon anu diucapkeun ku si Peloy nya kitu di Andini anu ngadengekeun ti tadi. Pok Andini harita milu nimrung.
Janten, akang terus ngabebaskeun para tahanan anu diwadalkeun ku bangsa manusia, ku bangsana keneh. Nya gitu ada nih. Bener euy. Nah, mana jadi pintar euy. Dimiti raha. Akang mah Andini harita wage sarua baeud. Lantaran si Peloy teu kaop manehna ngomong, sok aya we tungtungna teh gitu. Dewi Angrum ngabaliuskeun beungeutna hayang seuri ningali sikap Andini anu juga budak leutik. Nu saterusna si Peloy ngomong deui. Ah, ayeuna mah geus uing geus datang ka dieu. Lapar henteu? Uing mah teu lapar geus beak beak lauk opat. Cek si Peloy. jadi lauk teh ku akang. Ya atuh uing datang-datang lapar nyonyo aya belum lauk dina eta adidahar ku uing teh. Kang mah meni naon teh. Cek Dewi Angrum harita bae deui wae. Si Peloy ngekeh seuri lantaran lucu meureunna ningali Dewi Angrum nu kos kitu. Jangeus aya nama kieu we. Ieu urang ini ti dieu. Jika nama da kampung teh teu jauh-jauh teuing ieu teh. Andini, Kumaha Kang? hayu orang ini. Angrum. Urang baeud wae kan bisa dirawu geus diganong ah. Cek siapa Peloy harita bari kadeukeuten ka Dewi Angrum. Dewi Angrum anggar ngajetten atuh grewek we ku harita ku si Peloy jiga anu gemes nakeranan. Dewi Angrum dirawu sapada harita. Dewi Angrum kokosehan lantaran ku si Peloy dibawa kabur lumpat harita dituturkeun ku Andini anu seserian tukangeunana. Ah, kesal tuh dah. Hiya. Nah itu Cek Dewi Angrum harita tapi si Peloy jelas teu ngalesotkeun. Paranehanana tiluan harita geus nepi deui kocapna mah ka sisil mur. Dewi Angrum diencagkeun. Dewi Angrum neuteub ka si Peloy bangun anu asa teu percaya ka si Peloy. Geus nangkep kamanehna tur moal lumpat anu sakitu gancang. Tekung silila Andini anu memang jauh katinggalieun ku si Peloy geus nepi bari ngahegak. Kang Peloy meni naon teh. Cek Andini datang-datang ku kulutuk ku harita teh. Kunaon Andini? Jiga nu rudag setan teh. Kang Peloy mah meni naon teh ninggalkeun Cek Andini harita. Geus aya nama urang neangan lembur. Lain neangan lembur, neangan tempat dahar euy di lembur ieu. Nu pastina pasti aya meureun. Cek si Peloy harita. Bari leumpang miheulaan kadua wanoja anu bararaeud harita lantaran nu hiji teu kanyahoan manehna dipangku bari jeung hatena marada bungah oge tur asa deg-degan teu pararuguh. Sedengkeun Andini memang jengkel lantaran ditinggalkeun ku si Peloy gitu. Di luanana harita leumpang nu tadina pasea teu jiga-jiga deui harita. Geus biasa deui lantaran paseana oge eta mah paseaku cinta, lain paseaku naon ya. Pasea asmara gitu. Harita si Peloy jeung Dewi Angrum katut Andini laleumpang. Bari rateret ka kenca jeung ka katuhu susuganan aya jalma anu ngaliwat rek nanya. Tekung silila katingali aya rentang-rentang, aya rombongan, aya kana sababaraha urangna ibu-ibu anu geus karolot. Itu aya ibu-ibu jika nama tos di sarawah meureun ti Karebon jiga namanya. Katingali dat ditiungku sararamping kabeh sirahna. Heuh, jika nama juga tuh tanyakeun Andini. Tawa Angrum. Wis we. Ku Andininya. Andini harita bari leumpang lalaunan. Ngadeuketan ka ibu-ibu anu sawareh mah nyana nuhun tolomong. Sampurasun. Rampes. Gelis. Bade naon ieu teh? Bade tumaros puguh. Ati di paling dieu. Anu aya warung sangu di paling mana? Kinten-kinten. Oh, warung sangu paling ditu gelis tuh. Sekedap deui geura. Lurus we ti dieu teh terusnya apa ti ditu lempeng. Tangke di dinya aya pos ronda anu warna koneng. Dicatna teh ku koneng. Tadi dinya pisan di pangkeureunana nya. Mohon atuh nuhun mah. Nya mohon sami-sami. Cek nini harita bari neuteub ka
Andini anu balik deui nyamperkeun ka si Peloy anu ngadogohan di rada tempat jauh. Andini harita geus deukeut pok si Peloy harita ngomong. Kumaha Andini? Aya cenah Kang, di balik ditu di caket pos ronda seureuna mah. Oh nya tuh ayo ah. Cek si Peloy harita bari terus leumpang miheulaan neangan pos ronda anu di dinya cenah aya warung sangu. Sedangkeun emak-emak anu loba teh tadi aya kana sabaraha urangna nu katingali sukuna oge barelok ku leutak jiga mah tos karamet eta watos naon ti sawah. Saha cenah teteh? Aceuk? Har, make jeung nanyakeun ka kami. Pan kami ge sarua teu apal. Cek si emak harita bari nyerang ka nu tukang ngeunana harita. Nya kita eueuh nu apal. Cek si emak di hari seri nyerenge. Sageus kitu mah terus di laleumpang neruskeun perjalanan. Sedangkeun si Peloy harita anu geus tepi ka pos ronda rurat reret. Di hareupeunana katingali aya sabaraha urang jalma aya kana opatanana keur darariuk bari bararang dahar. Si Peloy yakin yen eta teh pasti warung. Ah, geningan kapang itu warung teh jiga nama tuh sebab aya jalma keur darariuk opatan tuh. Cek si Peloy harita sabab warung teh eta teh dikerembeng jadi teu kaciri ti luar yen eta warung. Nya jiga mah Kang. Dewi Angrum nemalan ti luanana harita ngadeuketan ka warung. Andini Dewi Angrum katut si Peloy harita uluk salam. Sampurasun. Cek Dewi Angrum. Rampes. Mangga kalebet geulis. Aya. Sok kalebet. Cek ibu-ibu emak-emak anu aya di jero warung tetela meureunan anu bogana. Kek Dewi Angrum pangheulana diuk dituturkeun ku si Peloy terus Andini gigireun si Peloy. Bade tuang atau napi ada mal kopi ya teh. Hoyong tuang we Bu. Tapi wios ye sareng jeung nu kieu hungkul geuning. Ya teu naon Bu. Omong atunya sakedapnya kayak orang di mana caina. Cek si emak harita bari nyician heula cai sama meh nyeuk sangu. Sor cai dina gelas gede harita cai teh dibikeun ka tiluan. Si Peloy anu haus regot harita nginum beak setengahna. Andini Dewi Angrum katut si Peloy harita ngandaragoan sangu. Sedangkeun dina tempat lain nyaetana dina babangkuan anu cukup gede. Bari aya nu bari lalangkarakan sagala. Harita kadenge ngomong. Cenah euy. Duh, alhamdulillah eta jalma nu nyelametkeunana cenah nu ngaranna masih Peloy cenah. Ceuk para warga mah. Emang kumaha kitu? Kan eta teh si Bahrum. Si Bahrum teh kakara saminggu maot. Ari ujug-ujug teh kamari dina tujuhna, tadina tujuhna. Ojol si Bahrum harita uluk salam. Datu kabeh jalma katut ka ustad oge harita nepi ka morosot sarungna di tataranjang lumpat geura. Ari nyokot deui lain kana sarung geura. Kadon kana anuk anu pake nuruban beas. Ya atuh. Ai anuk di kana sirahkeun. Ai sarungna harita eueuh morosot. Kabur dangana nempo si Bahrum datang deui cenah nu pae geus hirup deui. Atuh heueuh. Terus dewek oge sarua milu kabur. Sageus kitu. Nya sageus kitu mah. Si Bahrum teh ngajelaskeun bari newak harita teh ka Pak RT. Nu rek kabur sarua Pak RT didetkeun pelbah tak-takna cicing cenah kitu. Pak RT teh nepi ka ngompol atuh da sieun si Bahrum. 7 poe bayangkeun sok. Ayeuna ujug-ujug datang deui jelas-jelas si Bahrum teh kumaha dikuburkeun ku sararea. Teu kapalingan teh nyo. Terus nya si Bahrum teh mere keterangan yen aya sababaraha urang cenah jalma anu sarua jeung manehna nasibna anu diwadalkeun ku Juragan Kamri.
Jata juragan Kamri anu loba sawahan teh geuning. Terus kumata? Ngobrol si Bahrum teh cenah mimiti nama juragan Kamri teh memang cenah mere dahareun duit jeung segala rupa ari geus kitu cenah si Bahrum teh aya nu manggil tengah peuting kusaha teh kusaha teuing kusaha nama can ngajelaskeun di Bahrum teh harita tah geus kitu teh si Bahrum teh aya nu manggil cenah tengah peuting tapi anehna teh cenah naha make aya suara kuda sagala cenah si Bahrum kaluar we cenah jol gerewak we cenah dibawa eta si Bahrum teh ka mana ka alam jin cenah ka alam siluman terus kumaha si Bahrumna aya di ditu teh cenah si Bahrum teh geus we cenah dijadikeun sato we ibaratna cenah kitu digawekeun teh mah itu teh mah cenah sagala rupa we kaayaan di ditu cenah ngan cenah untungna si Bahrum kamari teh cenah aya nu ngaranna si Peloy datang ka dinya si Peloy teh si Peloy nu jawara teh geuning terus Barudak teh ngomong ke naon teteh? cek si Mawarung harita bari noong beungna cileugeuh lantaran kadenge eta di warung teh rada rame oge sabab keur ngomongkeun hiji jalma anu di alam jin. Ieu mah kamari si Bahrum anu mau teh geuning nu RT 3 teh Terus kumaha tah? Cenah mangge kadenge cenah si Bahrum balik dinya. nya si Bahrum balik deui ku alatana mah cenah aya nulungan hiji jalma nu ngaranna si Peloy nu jawara teh geuning. Dewi Angrum jeung Anini hari tengah reret ka si Peloy anu hare-hare we si Peloy mah dahar manicu geunahna keranan sugan ngadenge atawa naon tuning cuek na keranan. Peloy? Naon? Cicing keur dahar uing ye cek si Peloy harita. Dewi Angrum teu bawa omong dahar deui we bari ngadengekeun ceurina meni rancung-rancung. Terus kumaha teteh cenah urusanana? Urusan naon dari urusan KUA ieu mah. Lain masalah KUA sih kasebelan. Nih naon teh ditanya teh. Nya mak si Bahrum teh geus balik deui dia disalametkeun cenah ku jalma nu ngaranna si Peloy. Samalah cenah rajana oge di ditu awewe nu cida geulis tah cenah eleh ku si Peloy. Ngan cenah hayang dikawin cenah ku si Peloy dedengan teh. Piraku jin bogoh ka jelema. Ya kabuktian anak kitu. Dewi Angrum harita mundel di ka si Peloy. Aduh hare-hare we. Si Peloy barang ngadenge kitu ngareret ka Dewi Angrum harita lantaran rasa tegenahna ku Dewi Angrum sok sieun kumahaonna. Nah, Angrum make jeung melong we ka uwing. Yakin eta teh. Naon teh ya? Kang mah. Dewi Angrum harita ngabalieskeun beungeutna banget ku amek ka si Peloy lantaran teu bebejanan naon aneh teh. Jadi kieu tah geus disalametkeun teh si Peloy geus nalukeun cenah kocap nama tah urang bangsa jin. Si Peloy ngamuk di ditu. Terus dialalanteurkeun kabeh ka saban daerah-daerahna nepi ka imah-imahna we biasa kitu. Ngan si Bahrum harita teh kan kakaramaot teh 7 poe. Pas 7 na teh keur ngariung. Kira-kira jam 8 beureun. Harita teh datos salat Isya. Col si Bahrum kabeh buriak atuh. Cenah ngadenge mau ge kitu cenah. Tapi ujung-ujungna palingan si Bahrum tadi kamari ka tempo. Non Pak RT kamari ka tempo. Nya di Pak RT mah cikeneh ge aya pan di dieu Pak RT mah. Nanti ngomongna naon? Teu ingat tuh. Kan anu jelas mah si Bahrum geus ngajelaskeun kitu Pak RT jadi tenang. Sabab loba jalma warga-wargana anu memang diwadalkeun cenah ku juragan anu sabaraha urang korbanna teh tangtuna beureun katut ka pamajikanana oge harita hampir-hampiran pan Nya aya oge budak nu maot pada. nya ieu mah geus balik deui kabeh urang pokona mah nu geus ka alam ditu mah geus nyobaan datang deui ayeuna mah ka alam dunya. Cek si Pelo cek eta jalma
Ari Andini anu ngadengekeun harita penasaran ngareret. Kabarengan jalma anu keur ngobrol bieu ngareret. Barengan Andini harita ngareret, jalma anu keur ngobrol harita manggut. Bari imut ngagelenyu. Lantaran asa era manehna keur ngobrol di pelongku wanoja anu kacida geulis teh ya. Andini harita penasaran. Pok milu ngomong. Punten Kang, udah tumaros. Dupi jalmina sadayana tos emang urang dia gitu. Sanes neng. Rupi-rupi aya nu ti daerah mana gitu. Anu ti dieu mah kur aya duaan. Nyatana putrana juragan sareng Ki Bahrum. Di dieu mah Ki Bahrum teh nya padamelna juragan tadina gitu. Jadi putrana oge janten wadal. Sumuhun. Duh, mata oge di dieu mah rada hareng-heng tapi mudah-mudahan we ayeuna mah geus kitu mah moal panginten. Akang terang jalmina nama si Peloy teh. Nu mawin aya jalmina mah teu terang tapi namina mah nya terang we da ti kapungkur oge Peloy mah tos kasohor atuh Daneng. Oh gitu. Sares mah Kang Peloy ya di dieu da. Cek Andini. Atuh puguh we si Peloy anu gadenge jeung Dewi Angrum mah di tengah reret ka Andini. Oh, aya di dieu. Ah, di paling mana, Neng? Akang teu terangnya. Itu nuju nutuang teh itu teh Kang Peloy. Neng mah. Sok naon teh ah, heureuy. Teu teh Kang teu heureuy. Sok geura taros. Tuararan tuh Neng. Cek eta jalma. Tekung silila rentang-rentang aya bapak-bapak datang ka dinya make kopiah warna beureum anu rada nyengsel. Sampurasun. Rampes. Geuningan. Aya Pak RT. Kumaha Pak RT? Geus beres itu teh. Naon teh asa teh sok tanya teh. Itu tah, ieu tah. Naon? Nya urusan si Bahrum. Oh, geus beres ayeuna mah. Jadi nya pamajikanna tadina mah teu narima da lantaran si Bahrum geus maot. Ari ayeuna mah nya sono deui we. Kitu. Aduh, nek araranehnya si Bahrum tah lain aneh. Jalma anu nulunganana we nu bageur mah da bener. Peduli ka sasama gitu. Cek Pak RT harita bari gek diuk dina deukeuteun Dewi Angrum. Punten Neng, ujang ieu Bapak ngiring calik ieu. Mangga Pak. Cek Dewi Angrum harita bari manggut. Tapi si bapak teh gentak ngareret deui. Kayak bapak asap kantos ninggal ieu teh. Di mananya? Cek si bapak bari kerung. Oh, ieu teh anu namina Dewi Angrum nya. Semohon, terang di mana gitu Pak nami abdi. Wih, kapanan waktos harita Neng nuju aya acara panggung gitunya. Kan bapak teh anu jantan panitia teh. Teras Neng teh harita anu ngawonkeun Ki Jaka Pedang pan. Mohon Pak. Aduh, kumaha damang? Alhamdulillah. Cek Dewi Angrum harita bari manggut. Ari ieu Itu rai. Ieu mah Kang Peloy. Kang Peloy. Kang Peloy nu mana ieu teh? Nu mananya? Dewi Angrum bingung. Sanes gitu Kang Peloy anu jawara teh gitu. Cek saha si Peloy jawara leuy. Cek si Peloy jujuk seuri bari harita ngomong. Memang gitu Jang. Yang Peloy mah da keur mah jawara tukang tulung timulungan. Oh gitu halus atuh. Cek eta puguh ge pan kamari oge. Nya warga di dieu duaan anu diwadalkeun geus balik teuy ayeuna teh Jang. Gara-garana teh cacing, gara-garana si Peloy. Oh gitu. Teu nyangka nya Mang. Ari Ujang. Ieu teh Peloy. Wing oge Peloy ngaranna. Tapi nanya asana Naon Mang? Di mana-mana ge suk mah dipesek Mang.
Jadi kumanya ante kumaha mang sanes kitu jang kumaha tuh Entos Kang Peloy. Pak RT. Selaras nama itu anu disebatkeun Kang Peloy teh ya. Anu nuju ngalalana teh ya Pak RT. oh jantan ieu teh jang peloy teh ya. Sumohon. Aduh, nah tuh sanes nyarios tadi ujang. Aduh, teuing. Nepangkeun atuh Bapak Pak RT ieu teh. Ya kaleresan Bapak dipercanten di dieu jantan RT. Oke ieu tah nu baradegu nu nu goreng patut kieu tah warga Bapak keneh ieu teh. Pak RT masukna naon teh? Ceuk hiji jalaman Cumerang harita ka Pak RT peda disebutkeun goreng patut jeung goreng sopak. Da nya beureunan kitu. Janten leres ieu teh jang peloy. Sumohon Pak. Duh, kalaresan atuh. Kersan teu pamisi nang heula atuh kamu ieu Bapak ayeuna yeuh. Aya piobroleun pugu gen. Deui Angrum mari teu ngareret ka si peloy. Asal aya pais lele. Tah, terus kulub koak. Arek wing kadinya. Aduh, ari pais lele mah tangtosna aya. Tapi kulub koak mah memang teu aya. Ceuk Pak RT harita bari kerung lantaran si peloy ngomongna asa ka ditu ka dieu. Kumaha Angrum? Eudek moal. Naon teh ya? Eta. Kang mana naon teh? Cek Dewi Angrum harita beureum beungeutna peda si peloy teu jelas ngomongna kalah nyebut eta. Eta teh eta naon gitu maksudna. Pak RT nyerenge. Nya gitu jalma nu lainna oge sarita nyerenge. Tuh. Oh, gua Dewi Angrum eraeun. Bari malingeus teh beureum beungeutna nepi kana ceuli-ceulina. Jang, Kumaha Pak? ayeuna mah kieu we. Kumaha tuh pami ayeuna urang ka bumi Bapak ieu? Aya picarioseun puguh ieu teh. Kumaha tuh ayo uram jagong aya? Aduh, urap jagong mah teu aya jang, teu acan usum ieu teh. Nya pami pais lele mah Bapak aya di balong kan nyanak. Ari kulub suwi ke aya? Aduh eta ge teu aya jang. Sesak kada wengi eta mah. Serang pami naroskeun ka Kang Kepong mah nya aya juga nama di Kang Kepong. Heuh nya. Ke barang tanyakeun. Mangga tuh Bapak. Pilih bade aya pertaruhan teh. Aya nu dipercarioskeun mah. Cek Dewi Angrum harita anu mu ngadenge lila-lila di dinya lantaran si peloy kalah beuki ngaco ka ditu ka dieu. Mun atuh Neng, mangga jang peloy mangga tuh. Katuh da wing teh kudu mayar heula sangu ieu teh. Cek si peloy harita uli nanyakeun sangu sabarahaeun. Mak, sabarahaan wing urutnya tuh ieu mak. Cek si peloy harita ngomongna teh sangeunahna berjeng kasar teh mah. Ari si emak lain kalah nyerenge lantaran geus apal. Si peloy teh ngadenge cenah jiga nu owah. Kitu cek si manah teh. Naon wae atuh Jang? Cek si emak. Entos emak. Mak. Bias ku abi. Sabaraheun king. Si emak ngomongkeun hargana sakitueun. Cereng ku Pak RT harita dibayar. Adi si peloy harita nyengir. Puguh wing tengah aja supaya ku Pak RT dibayar euy. Kang teh. Punten Pak RT, ieu teh. Cek Dewi Angrum harita eraeun. Wios tidak naon emang nya ayo tuh cek Pak RT harita ngajak si peloy katut lain atuh bring sadarea harita ngabring si peloy Andini katut Dewi Angrum nuturkeun ka Pak RT sanggeus lempang anu teu sabaraha lila opatanana harita geus nepi ka hareupeun imah anu kacida pisan gedena. Tingali sanajan imah panggung tapi resik nakaranan. Di hareupeunana loba tatangkalan bung buahan. Sepeloy harita ningali kana tangkal jamu, tangkal sawo naon teh mah. Sampurasun.
Rampes. Cek di jero imah harita kadenge. Keprukna suku anu ngalengkah. Tekung sirila hari target brai panto muka. Geningan. Amana itu seneng sama, ama. Cek pemajikan anak. Iya. Tamu anu ngaranjang pelo ieu teh. Jang pelo nu mana? Angke we diobrolkeun.